Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar kawan-kawan? Jumpa lagi di channel Kampung Menes. Hari ini kita mancing lagi, cari ikan cana, tapi belum dapat. Mudah-mudahan dapat. Karena sekarang susah banget cari ikan cana, bosku. Karena banyak oknum-oknum yang nyetrumin ikan di kali ini perairan daerah saya mah. Ikan udah pada langka, pada disetrumin, pada dijualin, bukan buat dimakan sendiri. Kalau dimakan sendiri sih boleh-boleh aja, ini mah buat dijualin, bawa karung. Mau ngomong takut salah, mau diomong udah pada tua. Terkecuali dipancing, kalau nggak di jala, di encrak itu boleh. Ini mau disetrumin, bawa karung, dapat satu karung dibawa dijual. Aduh, gimana nggak habisnya ikan-ikan. Mudah-mudahan di tempat kalian nggak seperti tempat saya ya. Di orang-orang yang benar-benar ini nih, harusnya jangan begitu, dipancing baru boleh, di jala boleh. Ini mah disetrum-setrumin ya habis sama yang kecil-kecilnya. Apalagi cana dulu di mana-mana dibuang-buangin di tempat saya mah, di perairan daerah saya begitu banyak. Kalau bahasa Sundanya mah bukan cana, bogo. Tapi sekarang pengen dapat satu aja harus naik gunung, susah banget kawan. Mudah-mudahan di tempat kalian nggak seperti tempat saya, udah nelusuri air kemana-mana, susah sekarang. Terima kasih, saksikan saja. Hah? Biasa, lain motoran ngusap iya, bogo. Resep bae bari ulin. Hah? Cek saja kemarin menang tilu. Atau itu ada anak kumaha. Na akuarium. Urang na akuarium. Mau akuarium mah, mau langit. Pane tengah anclok. Di dahar ku meong. Heeh. Urang ge barakali tak kitu. Bag bagus ieu di akuarium bagus hejo. Teu nya urang mah tidak dijual ya jeung na akuarium. Oh lah. Hari taliah karena di dinya. Emang digawe di mana? Soal mana? Oh. Benang. Tadi geus meunang aya ieu teh sama Oman. Oh, kaget karena lepas. Geus ngegel-ngegel cek aing lepas. Mau mandi aing lewat heula cenah.
Nah liang lah. Aing menangan bae ngabdina cai gede ke. Nyaho ieu liang-liang na. Bieu ge lamun moman mah ngarenjag. Heeh. Tanya mana kali mus nunggal urang orok na reueuh nyamper. Si pohangna. Di dieu ge aya hiji kamari gedek wae. Oh, dedek beunang aya budak leutik ieu rame. Gede. Moal bari ditehangkeun deui. Loba nu mealian mah ieu ge urang teu ngajualan bae resep doang. Oh, tusan keluar. Kadeu lumayan keluar nu kitu mah. Kadeuleu ngadaharna geus sabalen dong lele. Ah, yang ngadaharna mah lain dong parai. Lamun tos asar mah kalaluar. Keur matul ka abasna naon? Oh. Daek kan oh nganteuran. Oh, di sitana meulit.
Tereng sih mah waktu mah. Gatinya hurang mah ngadaharan baik gede tapi tidak benang he. Oh geus benang ragak deui hurang mah. Heeh. Heeh. Ku ari mawa nang hurang geus garati. Eueuh kulah. Pakai sawah bae. Mawa na kantong can meunang ieu bieu meunang can ku oman kaget. Asal boga ieu bae tuh. Kegiatan bae HES teh yang panas poe kieu mah beuh. Da ka sawah teh boga sawahanna. Kunjoh. Jauh teuing aing teu kuat. Oh. Lamun deukeut mah di sawahan teu kurang deh. Caina doang gede dinya mah. Ada berapa ekor bosku? Bogo mah tedek beunang kaya paga 10 kali menang. Oh, cai kieu mah. Teka cara cai loba gorong-gorong teh gesongna. Nyaho, menang opat non. Kepiting lagi. Aduh, kepiting lagi bosku. Tuh, kuari mah urang bae.
Dibeli ya. Dibeli karena Ibu Haji. Ah. Oh, lain ngeunahan deui. Oh, gati can dibagi. Kayak atuh nu bungsuna ge mabidin. Tah masarna pan. Entek ngadeng ku si Ina eta. Heeh. Nah kamari tadi duluan. Enten dek. Kudu dibangun heula ya. Kuat tembokanna mendongna. Ngeuna tuh di urang mah cayu mah. Teu nya, oh kayak kurang. Lain lah kudu nama hak bidin. Kalah bungsu ya. Unggulan keneh eta mah gati. Atuh lah can dibagi can naon, sanu ngabagina. Gati cek urang ge. Da sawah ge can dibagi nu dihareup. Nek dijual kudu aya tanda tangan kabehan. Tanda tangan kabehan moal bisa.